Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiakeun, nyuhunkeun dipahamkeun kakersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah penyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 40-nya. Halaman 40 jajaran sarapannya kamarnya. Jajaran sarapan. Dina liana. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna taraka zikri. Karena sanyanyana ninggalkeun zikir bihi tetap dina itu tarku zikri eta bu'din anu jauh anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Kamari ngajelaskeun yen bab zikir ieu masih martelakeun oge bab zikir dina hikmah anu kapat 48. Ulah ninggalkeun zikir urang teh sok sanajan hate encan hudur, hate urang can hadir sarta Allah. Kana urang ngantunkeun zikir misalkan la ilaha illallah, maka eta jauh tandana teh ti Gusti Allah. Bahasana kitu bil qalbi kalawan hate wali lisani jeung kulisan. Angot urang teu acan tiasa zikir ku hate jeung kulisan atuh goplah-goplah we heula nya. Goplah-goplah oge teu inget oge hate bahasana. Tapi tetep urang zikir we ka Allah dina pertingkahan urang rajin dirajinan zikir. Bikhilafi zikri beda jeung zikir goplah-goplah we heula dina naon zikirna teh dangke oge bakalan naik. Beda ke zikir lisan mah misalkan la ilaha illallah. Lisan deukeut eta teh lisan mah ka Allah kulantaran nyebat la ilaha illallah. Terus urang goplah maka eta hate urang jauh ka Allah. Lisan heula deukeut ka Allah, terus urang goplah hate urang berarti jauh ti Allah. Zikir goplah deukeut lisan ka Allah,
ngan hate jauh ka Allah etal zikir goplak. Lamun bahasa nama bahamna Allah Allahan hate kalakah ngacak ngacancrang ka mana mendi. Zikir bari hare-hare henteu dibarengan ku hate. Ingat bari henteu eling. Rasa mah hujan silantang tapi taneuh masih garing. Eta zikir goplak. Lamun bahasa teh kamerkaan bari tenangan. Terus ongkoh masih barang teh masih kene wuteuh kene tapi ngesoe. Nu kitu ngaranna zikir goplah disebutna. Deket lisan ka Gusti Allah ngan hate jauh ti Allah. Eta zikir goplah. Anu teu zikir kumaha anu teu zikir? Anu teu zikir mah lisana jauh ti Allah, hatena oge jauh ti Gusti Allah. Rugi mana ta kira-kira? Pan aya bahasa baheula geuningan deket. Naon bahasana jauh di mata, dekat di hati. Atuh lamun zikir goplah mah kieu dekat di mata, jauh di hati. Gitu. Falaula zahira fil qalbi, paula zahira aini bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Singkade urang walaupun urang ieu hate masih keneh goplah tapi tetep zikir mah lanjutkeun. Soalna engke di ayat tingkatanana aya zikir goplah, aya zikir ma'al hudur, aya zikir ma'al yaqdoh, aya zikir ma'al ghaibah. Tadina dina hikmah ayeuna ieu bade dijelaskeun. Fa innaka maka sanyana anjeun eta in ba'udata lamun jauh anjeun anhu ti Gusti Allah biqalbika kalawan hate anjeun. Lamun ieu lisan deket jeung Allah terus hate jauh ti Allah, maka kadituna pa anta maka ari anjeun qaribun deket antazkura yen eling anjeun Allahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Ulah make nganobatkeun ieu hate urang jauh ti Allah karena tos aya tanda bakalan dibuka ku Allah deket jeung Allah kalawan hatena. Jadi urang dikersakeun ku Allah deket lisanna heula. Jadi ulah mangmang lamun misalkan urang keur zikir, ari zikir teh naon bae nya zikir. Istighfar oge zikir, maca tasbih oge zikir, alhamdulillah muji oge zikir eta teh. Takbir oge zikir, ngan dina palebah afdhalu zikri pa'lam annahu la ilaha illallah. Ta eta la ilaha teh sabenerna mah kieu urang kudu paham kana makna anu dibaca dina eta zikir. Karena aya katerangan sing saha jalma maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Gampangnya man qala sing saha jalma la ilaha illallah, ngucap la ilaha illallah dakhalal jannah, asup kana surga. Berarti kadituna ieu teh anu disebut lamun ditingali dina makna masuk kana zikir daim gitu. Zikir anu mayeng, zikir anu kontinu. Berarti ti isuk tepikeun ka isuk terus urang zikir. Tapi lain bahasana urang ningali dina la ilaha illallah taekeun kana maknana. Kamari tos dijelaskeun la ilaha nganapikeun eta teh disebut nama kombako, illallah makom jam'u. La ilaha henteu aya deui pangeran. Ngaran-ngaran la ilaha keur maca la ilaha teu aya pangeran berarti ngan aya makhluk. Ngan ieu makhluk teh
pertingkahanana ibtikor butuh ka anu ngayakeun makhluk. Dina nalika urang maca la ilaha ningali makhluk, tapi makhluk butuh ka Allah anu ngayakeun makhluk. Contona ieu urang keur ngalangkah ieu sampean butuh ka Allah, ieu sampean teh naon anu ngalangkahkeun dina sampean. Kepat leungeun urang butuh ka Allah, ieu leungeun urang anu ngepatkeunana. Ieu soca urang butuh ka Allah, naon anu ngawaskeunana. Tah pertingkahan makom bako teh la ilaha teu aya pangeran ngan aya makhluk, ngan makhluk eta ibtikor butuh ka Allah, naon anu ngurusna eta makhluk. Illallah teu inget teu ningali ka makhlukna. Kumaha pertingkahan teu ningali ka makhlukna, henteu ditingali dohir maujudatna ngan ieu hate kamana kana ningalina atuh kana keagungan Allah we heula naon asar apa soalna ismun dalun alal ilah ari Allah teh kan ngaran anu ditaatan ku sakabeh makhluk. Allah tah ilahun gitu. Nah cenah sakabeh makhluk taat ka Allah karena eta makhluk ayana oge diayakeun ku Allah. Cek Allah teh hei makhluk aya anjeun contoh ieu peuting, hei peuting aya anjeun aya mangga nggih Gusti. Tuh peuting tah turut patuh taat ka ilah, taat ka Gusti Allah. Urang oge taat ka Allah. Naon sababna? Isuk misalkan urang berangkat kana kasab eta teh lain kersa urang, eta teh lain bisa urang. Ngan urang mah keur bisa dibisakeun ku Allah, keur daek kana kasab didaekeun ku Gusti Allah. Berarti urang teh ibtikor butuh kana anu naon anu ngurus urang saha Gusti Allah. Ta eta teh ti isuk dugikeun ka sonten, ti sonten dugikeun ka isuk deui. Tah makna la ilaha illallah teh tos nancep dina hate urang. Nancebna kumaha? Ngan nauhidkeun Allah Ta'ala dina sagala perkara. Allah teh anu kawasa, Allah teh anu irodah, Allah teh anu kudrot. Nancep jadi patekadan ieu dina hate urang. Tah eta zikir namina. Disebutna zikir daim teh geuning. Mudawamatu zikri jadi hate urang teh tumaninah tingtrim. Karena ningalina lain makhluk, ningalina ka anu gaduh makhluk gitu. Ulah wa ka urang nganobatkeun misalkan urang ieu mah hese ye urang teh naon hate teh can ngagebrai ye rohani urang, can barikoh ye urang rohani, can intisab kana keagungan Allah. Ulah naon ulah pesimis. Lamun urang pesimis, lamun urang naon ngalemahkeun kana makhluk Allah dan makhluk Allah diurus ku Gusti Allah, mungkin dijelaskeun da Allah teh ngagaduhan sifat kudrat, berarti ulang mangmang kana kudrat Gusti Allah. Nah, ulah putus asa urang sok sanajan urang rajin zikir masih goplah, tapi teruskeun lanjutkeun eta zikirna. Bihi ku itu zikir wa in kana sanajan kabuktian qalbuka ku hate anjeun eta gopilan poho hala zikru dina tingkah zikir. Tuh terus we heula sok sanajan keur zikir can nyaho di Allah terus zikir. Matakan pancing heula dina naon-naon oge kudu dina syariat heula. Matakan saatos ngalaksanakeun salat fardu wayahna urang kudu daek zikir daek itu pan ai anu suluk mah atuh kudu beda urang teh aktivitas jeung abidin. Naon sababna kudu beda? Atuh pan ari suluk mah lahir jeung batin.
lahirna orang sebagai pembuka dina syariat matakan sidik ibadahna, sidik ubudiyahna, sidik abudahna. Tak kitu sadiki. Matakan to salat fardu teh dar urang istighfar, dar maca tasbih, maca tahmid, maca takbir, dar urang zikir. Ulah langsung cingklad tos eta teh ka salat. Tah dipancing heula tah awal-awal kan tahapna zikir goplah heulakeun, zikir goplah oge. Seperti ngaji. Unggal ngaji teu kaharti we gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga ajengan calik-calik. Teruskeun we heula teruskeun. Engke oge dipasihan paham ku Gusti Allah. Matak cek bahasa kolot baheula ieu jadikeun tetekon. Mun kayeng sok tangtu parang. Mun hayang parang kudu kayeng gitu. Pan kudrat Allah ta'ala karena sabab jeung syarat sing emut kawasa Allah ta'aluk ieu di mulki teh jeung mana jeung sabab jeung syarat tandana eta jelema bade didaukyahkeun ku Gusti Allah tandana eta jalmi bade dipahamkeun ku Gusti Allah didaekeun dirajinkeun dina ngaji nah atuh misalkan ngaji teu daek ari hayang paham hayang daukyah atuh arek kumaha gitu pan terus kayeng pasti insyaallah parang mun hayang parang kudu kayeng pan setengah mah apa gunanya cekolat baheula mah ayo kudu full urang Pasa maka mudah-mudahan ayur piaka tegasna naikeun atanapi narokikeun Allah ka anjeun ayurokiyaka tegasna ngangkatkeun Allah ka anjeun min zikrin tina zikir ma'a wujudi goplatin sarta ayana poho anil maulati pangeran ila zikrin kana zikir ma'a wujudi yakdotin kana ayana nyaring atanapi inget tuh maka ayat zikir awalna ma'al goplah terus ayat zikir ma'al yakdoh tuh yakdoh teh arti na teh nyaring yakdoh teh arti na lilir ingat tah sugan wejeng sugan urang ku Allah anu tadina sok sanajan zikir goplah atanapi zikir teu hadir hate sarta Allah teh lila balas urang kayang kadituna jadi mayeng balas urang istimror kontinu henteu ceehan biasana lamun aya kahayang nya hantem tutuk misalkan biasana oge 33 jadi 100 aya kahayang dan dipasihan kahayang ku Gusti Allah kitunya pasihan kahayang geus we asana 100 teh tilu acan dar nah kitu biasana urang mah matakan ulah kapancing ku perkara anu dohir maujudat sing kade kieu ge urang teh ceuk batur mah suluk ceuk batur tapi na berarti kudu dispesialkeun beda aktivitasna jeung abidin atuh urang teh kieu we heula tina tos salat padu ngalaksanakeun salat sunnah ba'diyah kitu we heula da emang eta teh salat sunnah rawatib ingat eta teh salat sunnah muakkadah naon muakkadah teh eta teh setengah wajib kana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok ngalaksanakeun eta we heula tempat heula ku urang jadi urang teh berarti beda yeuh aktivitas jeung nu sejen ta terus we tuh zikir ma'al goplah naik kana zikir ma'al yakdoh lila mah balas urang kayang balas urang mayang insyaallah bakalan dibuka ku Allah tina ladang katekunan urang zikir maka diangkat atau atanapi ditarokikeun ku Allah karena zikir ma'al yakdoh naon cenah zikir ma'al yakdoh teh nya eta zikir anu nyaring tah lamun tadina keur sare terus nyaring ari nyaring teh naon
nyaring teh nyaeta inget ieu teh si anu, ieu teh si A, ieu teh si B, tah inget tah mulai inget eta yakdoh ngaranna nyaeta eling inget kumaha oh ieu makhluk teh majaji, oh ieu teh Allah teh wujud hakiki. Jadi kitu engkena teh naon sababna? Sabab naik kana yakdoh berarti hatena eling sok ningali memperhatikan kana anu ditempo ku urang. Oh ieu teh kamari mah urang teh untung ya, ayeuna mah urang teh rugi. Oh berarti ngaran untung jeung rugi teh silih berganti. Tah rugi jeung untung berarti eta teh makhluk. Ngaran makhluk berarti majaji. Naon ari majaji? Majaji kena kuruksak, kena kurobah, robah-robahan. Ayeuna aya pasti isukan eueuh. Naon sababna? Makhluk teu ngagaduhan sifat bako. Makhluk teu ngagaduhan sifat bako. Ngan Allah hungkul anu ngagaduhan sifat bako. Naon? Mayeng, langgeng. Eta hanya Allah Ta'ala. Soalna eta wajib akli, wajib cek akli Allah ngagaduhan sifat bako. Ngan Allah hungkul ngagaduhan sifat bako. Salian ti Allah teu ngagaduhan sifat bako. Kadituna jadi naon? Kadituna teh urang jadi henteu epes meer. Ngandar jangjang bahasana. Henteu belikan di mana-mana urang ngadua ka Allah Ta'ala. Ku Allah Ta'ala teu dipaparinan teu belikan ngadua we terus ka Allah gitu. Jadi henteu kapitna kum perkara anu katinggal ku mata kepala. Naon sababna? Sabab ieu geus aya dina tingkatan yakdoh. Naon? Eling, ingat, nyaring. Yen makhluk teh nyaeta majaji. Allah teh wujud hakiki. Ieu penting berarti wujudna majaji. Naon sababna? Isukan ganti ku beurang. Tuh. Lamun wujud hakiki ieu penting, moal aya beurang isukan, terus we penting. Gitu. Contona tepikeun ka urang ieu. Urang anu asalna tadina eueuh ayeuna ngagubrak ka alam dunia. Gelar urang jadi aya. Naon asalna teh naon bayi heula nya. Tuh. Bayi geus naon teh bayi jadi balita. Geus balita naik kana anak-anak. Tina anak-anak naik kana dewasa. Dewasa naik deui kana kolot orang tua. Geus kolot naik kana peot, geus peot naik kana maot. Yakin berarti urang teh wujudna majaji. Robah-robahan majaji mah. Tuh. Ngaran robah berarti maju. Eta teh maju na urang butuh kanu ngayakeun maju, butuh kanu nyiptakeun maju. Ti alit dugikeun ka dewasa, butuh ka Gusti Allah anu naon? Anu ngadewasakeun urang. Singkade tanya eta berarti lamun pertingkahan hate yakdoh eling ta urang teh nyaring yen makhluk mah majaji Allah hungkul anu hakiki mah tos mulai keyakinan mulai keyakinan. Lamun can inget kadinya cenah geuningan berarti masih kene goplah ka Allah. Tingkah anu sare keneh matakan dina Jamiul Mughni disebutkan annasu nuyamun fa iza matu intabahu mawan manusa teh sare di mana maot kakara kelilir kitu tah sabenerna lolobana engke eling-eling ulang di alam barzah naudzubillah min dalitnya lilir-lirir urang di alam barzah ayeuna teh berarti keur sare ieu can nyaring ieu hate urang keur sare. Plus we ka alam barzah ditanya ku malaikat man robbuka
karak nyaring. Heuy udah. Man robuka rucang diceng jadi nate. Takak biraku ting urang di barjah urang yakdo. Yakdo. Naon cenah ieu ditanya ieu. Man robuka saha pangeran anjeun. Ngaran-ngaran ditanya saha pangeran naon jeun, berarti urang kudu wau jeung pangeran. Lamun can wau pasti moal nyebutkeun ngaran, moal nyebutkeun asma, moal nyebutkeun asar apa, moal nyebutkeun apa jeung asma jeung sifat. Soalna sifat talajum jeung asma. Moal urang moal ngajawab, moal bisa ngajawab Allahu Rabbi lamun di dunia teu acan yakdo, teu acan nyari matakannya. Geus kitu mah cenah geuningan di alam barjah urang geus teu bisa ngajawab saperti kitu, boro-boro ditanya salat, zakat, puasa, munggah haji jeung sajabahana langsung cenah mangkome getah lapung ka mana? Ka jahanam. Soalna anu dipertanyakeun pertama teh nyaeta nanya saha pangeran man robuka. Anu pertama dihisab salat eta teh tos ngalangkungan tina bisa ngajawabna man robuka. Penting tah mata kurang magewat guragi lirir ti ayeuna gewat. Ieu urang bisa ngajawab moal lamun tos asup ke alam kubur kira-kira nak bisa ngajawab moal. Pan ari ruhani teh ieu teh ngajawab qalubala. Ruhani kapungkur qalubala. Ditanya ku Allah taala, naon alastu bi rabbikum? Ai ruhani urang, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalubala syahidna, muhun inggih Gusti anjeun teh pangeran kami. Jrut we ka alam dunya gelar ye urang, ruhani urang dibungkus ku naon? Ku dulamil wujud, dibungkus ku jawari, dibungkus ku anggota badan urang. Tah didinya mulai teu eling urang. Mulai poho. Teu yakdoh. Subhanallah. Pan ditanya teh sumuhun nggih Gusti anjeun teh pangeran kami. Tapi jadi poho ka Allah di alam dunia teh kunaon urang teh? Naon sababna? Teu ngajawab ieu ruhani urang di alam dunia. Ku sabab urang teh sabenerna mah kahalangan kudulamil wujud jeung sawabilit tabiat. Subhanallah. Dosa urang loba dosa ieu dohir. Loba dosa ieu jawarih urang. Dina perkara naon perkara makanan we urang pat henteu tata titi duduga peryoga dina makanan. Ieu kira-kira halal apa haram ieu teh? Ieu kira-kira ieu teh subhat apakah halal? Pan wadahna heula. Wadahna heula supaya henteu ngahijab ruhani urang. Ruhani urang supaya teu kahijab kunaon? Kudulamil wujud. Supaya teu kahijab ieu ku jawarih urang anggota badan urang anu pinuh bobolokot ku dosa. Subhanallah. Matakan sampurnakeunnya, sampurnakeun amalan syariat heula, sampurnakeun. Beri kurang rukun salat kudu kapaham. Beri kurang syarat sahna salat kudu kapaham. Beri kurang naon bacaan-bacaan dina salat. Da memang eta pintu awalna. Urang arek asup ka imah oge kudu melangkungan naon? Ngalangkungan panto. Arek asup ka jero teh. Lamun naon ngaliwatan jendela berarti urang teh lain tuan rumah. Berarti eta mah maling. Sing inget ta kadinya. Mun leungit eta nu dua eta dina diri urang, maka ieu ruhani urang tajalli deui ka Gusti Allah, artina ngajawab nyaksi ka Allah. Yen Allah teh anu ditaatan ku sakabeh makhluk. Tah hate teh nyaring. Soca urang tiasa ningali sanes ieu soca anu tiasa ningali. Ieu soca teh butuh ka Allah ibtikor. Ibtikor ieu teh soca butuh ka Allah. Kumaha butuhna? Anu ngawaskeun dina soca, dina pas palebah ningal sesuatu oge
anu ditingali bisa ditingali ku mata ku mata kepala urang hate langsung nyaring ka Gusti Allah. Gusti hatur nuhun ieu abdi ningal sesuatu kana ieu teh abdi tadi paparinan soca sareng dipaparinan awas dina soca dina pas ningali oge dina nguping oge ieu cepil abdi Gusti ngabutuhkeun ka salira Gusti naon aya pangdangu na ieu dina kuping abdi sehingga tiasa nguping ieu teh tah dina nguping oge urang timbul hate nyaring urang ka Allah duh ieu teh nikmat teu aya deui nikmat anu pang luar biasana sabenerna mah ti luhur ti sausapna ti ujung rambut dugikeun ka sahibas dampal teu aya sadayana oge eta nikmat ti Gusti Allah matakan nikmat Allah latu so teu tiasa diringkeskeun ieu teh saking seueurna soca bisa ningal nikmat leungeun bisa kepat nikmat suku bisa ngalangkah nikmat mana anu teu aya nikmat ti Gusti Allah matakan dina Al-Qur'an komo dijelaskeun pabi ayyi ala rabbikum matukadziban meuning sababaraha kali eta teh Allah taala naon memberikan pernyataan ieu urang teh sok ngabohongkeun kana nikmat anu dipaparin ku Allah yakdoh tangaranna hate teh mulai nyaring matak ieu urang ngaji kitab ieu teh berjuang sabenerna mah berusaha berikhtiar ngahilangkeun dulamil wujud jeung ngahilangkeun sawabilit tabiat eta anu nanti akal tabii ngancik dina diri urang akalna sasatoan tabiat kumaha urang ningali sesuatu tapi poho kanu anu merena sesuatu urang mah anu diurusna nikmatna tapi urang anu maparin nikmatna teu diurus ku urang tah eta tabiat urang atun ngabedakeun tabiat urang sarua jeung doma bahasana doma bisa ningali urang oge bisa ningali doma aya rasa doma ge urang oge aya rasa kan kitunya doma lapar urang ge lapar berarti sarua tah eta tabiat eta teh akal tabii disebutna mana atuh anu ngabedakeun urang jeung sato nu ngabedakeun urang jeung sato karena si jalma mah ngagaduhan akal gorizi mana akal gorizi akal anu wawuheun kana sifat-sifat Gusti Allah eta disebut akal gorizi lamun can paham kadinya berarti urang teh akal tabiat keneh berarti ngaran-ngaran anu dipake masih keneh akal tabii tah eta jangan jadikeun hahalang pikeun ieu ruhani nyaksi kana keagungan Allah geuningnya ngamal teh kudu make ilmu lamun ngamal tanpa ilmu boro-boro ditarima ku Allah tapi lamun geus boga ilmu berarti kudu ngamal matakan can disebut ilmu lamun can ngamal ngan ngamal oge can disebut amal tapi lamun teu make ilmu matakan hayu urang malam minggu urang guar ieu teh akal goriji supaya urang paham kana sifat-sifat anu wajib di Allah wajibat mustahilat jaidat wajib akli, wajib syar'i, wajib adi urang kudu paham supaya urang teh ngamaknaan dina tajali af'al, dina tajali asma sifat urang teh bisa ngamaknaan hate jadi nyaring atuh kumaha urang arek tajali sifat karena urang kana sifat Allah oge teu apa teu nyaho singkade berarti lamun can kadinya berarti can ngagaduhan akal goriji berarti naon bedana urang jeung naon jeung sasatoan akalna tabii pan sasatoan mah geuning doma dibere jukut terus we ngerepes sok ningali tara eta doma kanu mere jukut dan teu sok nganuhunkeun eta doma kanu mere jukut henteu boro-boro nganuhunkeun ningali naon ningali wajah anu mere nage henteu tuh geuningan
eta watakna akal tabii eta teh menandakeun ieu hate urang naon hate urang can yakdo hate urang can nyaring can ningali kana keagungan Gusti tuh kumaha tuh berusahana urang terus berusaha mujahadatun nafsi berusahana kumaha zikir jeung tafakur mujahadah jeung riyado gitunya ayat yakudin tegasna nyaring 5 kana perkara yunasibu anu mantesan itu emak hadratahu ka hadrat Allah subhanahu maha bersih zat Allah minal adabi tina adab-adaban wa adamil istigoli jeung teka tungkul nyaksi anhu ti Allah bigoirihi tilian Allah hate na teriweuh ku agyar terus kadituna ta'adub dina hadrat Allah sae adab-adaban sae tata krama karena ieu hate geus yakdoh hate urang geus nyaring naon geus nyaring teh paham mana wujud majaji paham mana wujud hakiki ta eta bentukna tina yakdoh kadituna kumaha timbul ta'adub adab-adaban anu sae ka Gusti Allah tegasna ieu inget kana perkara anu mantesan di hadrat Allah ayeuna teh urang keur zikir Allah nyaksi ka urang keur zikir ngan hate urang keur goplah eta disaksi ku Allah lisan mah keur zikir tapi hate masih goplah eta masih di hadrat Allah terus inget we urang sehingga kumaha inget nate urang ieu disaksi ku Gusti Allah sehingga alus adab-adaban ka Allah kumaha adab-adaban ka Allah duh Gusti sok sanaos abdi tukang zikir abdi mah ieu teh terang zikir abdi teh masih kene goplah lisana wungkul tapi terang kasalira Gusti paparin abdi Gusti ilmu anu terang di salira Gusti kaditu nanti kitu kitu adab-adaban kulantaran ieu geus di wilayah yakdo geus tiasa ngabedakeun mana wujud majaji mana wujud hakiki kadituna jadi adab-adaban sae adab sopan santun ka Gusti Allah wa min zikrin jeung sugan ditaekeun deui ku Allah tina zikir ma'a wujudi yakdotin kana ayana yakdoh atanapi ingat ila zikrin ditaekeun kana zikir ma'a wujudi hudurin sarta ayana hadir sarta Allah tuh asalna zikir goplah ditaekeun ku Gusti Allah kana zikir yakdoh tos yakdoh timbul adab-adaban ka Allah anu sae ditaekeun deui ku Gusti Allah kana zikir naon zikir ma'al hudur inget tak tapi tingkatan zikir ma'al goplah zikir ma'al yakdoh zikir ma'al hudur tah tadi mah zikir yakdoh inget doang eling doang nyaring doang urang ka Allah maka ditaekeun zikir ma'al hudur naon zikir ma'al hudur hate hadir sarta Allah eta boro-boro ayeuna keur zikirna dalah samemeh zikirna oge ieu hate teh hadir sarta Allah sabab mun tos situasi sapertos kitu eta ditasarruf ku Allah dina keur zikirna dia dijelaskan bi ayadkhula kana yen asup naon al qalbu hate hadratar rabbi ka hadrat rububiyah tuh upami tos aya dina wilayah zikir ma'al hudur ieu teh tos aya di hadrat rububiyah naon hadrat rububiyah teh hadratnya eta pangaturan ti Gusti Allah tos ditasarruf diatur kumaha hadrat tandana urang hate urang aya di hadrat rububiyah tandana ye aya rasa dina diri urang rasa dijieun ku Allah
aya rasa dina diri urang dikuatkeun ku Allah, aya rasa dina diri urang dibisakeun, aya rasa dikuasai, aya rasa diatur ku Allah, aya rasa dipulasara ku Gusti Allah. Ieu rasa nanti masukna rasa ieu geus mainan sir, geus mainan rasa lamun dina tingkatan zikir mal hudur mah aya rasa. Rasa urang keur bisa dibisakeun, rasa urang keur gerak digerakkeun, rasa urang keur daek didaekeun. Tah, terus rasa diatur ku Gusti Allah, rasa dipulasara ku Gusti Allah, rasa diurus ku Gusti Allah. Tah eta tandana hate urang aya di hadrot rububiyah, hadrot pangaturan Gusti Allah. Gitunya hebatnya sebenarnya malam dijalankan. Biaya duhulal kolbu hadrota robi. Tak eta situasi eta. Ayyadkhulal kolbu hadrota robi. Kitu eta teh praktekna. Keur bisa rasa dibisakeun. Keur daek rasa didaekeun. Keur pinter rasa dipinterkeun. Keur urang bisa tapakur rasa dibisakeun tapakur. Tah berarti tandana ruhani urang eta aya di hadrot rububiyah. Ari jasad mah dimulki, jasad mah ieu di alam dunia, tapi lamun pertingkahan aya rasa kitu tandana eta urang di hadrot rububiyah. Tapi lamun sabalikna lah, lamun aing kene, kuring kene, gerak kuring kene, menang uing kene, pinter uing kene, gitu. Lamun gitu, eta berarti hatena masih kene goblok. Can aya di hadrat rububiyah. Can. Pan aing tandana hadrat rububiyah mah tadi teh. Mal goplah, mal yakdo, mal hudur. Sanyana hadrat rububiyah teh hadrat nungurus gitu. Jadi ngarasa diurus. Beda pan ayeuna teh henteu timbul rasa mah. Matakan lamun ieu hate timbulna aya rasa biasana hate urang geus leuleus sabenerna mah. Matakan penting mujahadah jeung riadoh teh. Ari mujahadah mah merangan nafsu, ari riadoh mah ngaleuleuskeun hate urang. Eta kitu. Matakan sok berdampingan antara mujahadah jeung riadoh. Ngan ari riadoh biasana mah sok aya tandana. Nah, di eta dijalankeunana biasana urang sok didaekeun puasa. Biasana urang sok didaekeun ngurangan dahar, ngurangan sare, loba naon, loba zikir, loba wirid, biasana kitu. Terus naon dirajinkeun ngaji, eta teh pertingkahan riadoh. Nah, hadrot nu ngurus, apal Allah teh anu ngurus, panangan bisa ngaragab, sampean urang bisa ngalangkah, soca urang bisa ningali, cepil urang bisa ngadangu, tah eta teh ku Allah diurusna. Lamun eta tos jadi rasa berarti urang teh aya di hadrot Robbi atanapi di hadrot rububiyah. Ingat tanya, tah anu ngurus teh berarti nyaksi kanu diurus. Nang kitu jadi kitu. Lamun urang geus aya rasa urang diurus ku Allah, berarti eta anu ngurus teh nyaksi ka anu diurusna. Saha anu diurusna? Berarti urang sebagai makhlukna. Tah eta di hadrat Robbi. Karasa ieu urang diurus ku Allah, jeung aya rasa ningkat keyakinan ngaran-ngaran urang diurus ku Allah, berarti urang teh disaksi kudu ngurusna. Kadituna Allah nyaksi ka urang ge nyaksi ka Allah anu ngurus.
kira-kirana urang sieun aya sieun moal tah lamun geus kitu ka Allah. Aya sieun. Kumaha efekna urang teh sidqul qauli, bener ucapan, tara ngabohong, tara ditambahan berita sadepa teu ditambahan badepa, berita sadepa mah sadepa we. Tah eta kulantaran naon ngarasa disaksi ku Allah jeung urang geus nyaksi ka Allah anu ngurus urang tah eta hadrat Rabbi disebutna. Matak lamun tangga jeung pangeran di dunia ieu saurpun guru ieu hate urang moal poho yen ieu urang teh hirup ku Allah anu diurusna gitu. Nu ngurus tetang tuh berarti nyaksi kanu urusna. Lamun urang ieu aya rasa disaksi ku anu ngurus, urang eta namina keur aya di hadrat Rabbi. Kira-kira pernah teu aya rasa kitu? Urang ieu mah urang kira-kira geus aya rasa kos kitu can. Ka dituna lamun urang geus aya rasa kitu, geus aya rasa disaksi ku Gusti Allah, moal ria, yakin, moal ujub, moal kibir, moal aya ria, hayang dipuji, moal. Naon sababna? Kuring ge disaksi ku Gusti Allah. Ngaran-ngaran disaksi berarti kuring diurus ku Allah. Ngaran-ngaran diurus ku Allah ieu teh kuring bisa na kuring lain bisa kuring, tapi kuring dibisakeun ku Gusti Allah karena kuring nyaksi ka Allah anu ngurus kuring. Ta eta aya di hadrat rububiyah eta teh situasina. Jadi apalnya eta kan. Lamun teu eling ayana kadinya cenah geuningan. Tetep ieu teh urang diurus ku Allah. Ngan urang teu inget ka Allah anu ngurus. Dibere soca tiasa ningali teu inget kanu merekna. Dibere kuping tiasa nguping teu inget kanu merekna. Tah lamun kos kitu ya urang. Lamun kos kitu dibere panangan tiasa kepat teu inget kanu merekna. Dibere ieu sampean tiasa ngalengkah teu inget kanu merekna. Tah tandana ieu hate urang henteu hadir di hadrat rububiyah. Jika nama seringnya urang kos kitunya. Sering aslina ieu. Ari bahasa mah suluk kos nu sering aslina menang duit kadang teu eling ka Allah anu mapanin rezeki dina eta perkara duit. Kaburu naon? Kaburu bungah urang mah kanu naon? Kanu diberena. Jadi lamun ieu hate geus aya di hadrat rububiyah kadituna lain bungah ku duitna tapi bungah ka Allah anu maparinan rizki. Lain bungah urang ku sehatna tapi bungah ka Allah naon anu maparinan sehat. Kitu biasa nama. Lamun tos aya di hadrat Rabbi rububiyah. Ingatnya dzikir mal hudur, dzikir mal goyna, ma'al goplah, zikir ma'al yakdoh, zikir ma'al hudur. Payurakibuhu mangkang ngintip-ngintip itu si kolbu huka itu Rabbi. Hala zikrihi dina tingkah zikirna itu si kolbu ka Allah. Wala yughfalu jeung teu poho itu si kolbu anhu ti Allah. Wa min zikrin jeung muga-muga ditaekeun tina zikir ma'a wujudi hudurin sarta ayana hudur ila zikrin ditaekeun kana zikir ma'a wujudi goibatin sarta ayana samar atana bigaib amatina perkara siwal majkurin salian anu tos ditutur. Tadi mah keur kaayaan situasi zikir ma'al hudur tadi mah aya di hadrat Rabbi. Muga-muga kadituna urang ditaekeun kana zikir ma'al goibah. Jadi aya zikir ma'al goplah, zikir ma'al yakdoh, zikir ma'al hudur ditaekeun deui jadi zikir ma'al goibah. Jadi katingalina teh ku hate keagungan Allah we unggul. Lamun geus aya dina situasi zikir ma'al goibah.
eta teh cenah ya ge cenah ya ieu teh tos aya dina naon dina alam karekana au adna subhanallah ieu teh ngajelaskeun sabenerna mah can kapaham kadinya mah kana ruhani can kadinya tapi emang ieu mah sebagai etanya sebagai pengetahuan heula pikeun urang di mana-mana urang situasi kadinya tapi ulah dianggap ieu kira-kira urang bisa teu sapertos kitu ngambah urang lempang hate urang ka hadrat Robi ulah epes meer ulah naon bahasana ulah putus asa lamun urang aya bahasa putus asa sarua jeung urang naon ngapeskeun ka Gusti Allah karena Allah mah wajib akli ngagaduhan sifat kudrat mustahil ajju apes gitunya tos zikir muhadharah maka kadituna zikir panah anu disebut zikir ma'al ghaibah ta eta teh zikir panah disebutna tadi mapan awalna zikir ma'al goflah terus kadituna zikir ma'al yaqdah terus kadituna zikir ma'al hudur terus kadituna naik deui zikir ma'al ghaibah eta anu disebutna zikir panah wahwa ari itu mazkur eta Allahu Gusti Allah pan ari masih wal madkur mah eta teh makhluk jadi nepikeun ka panah tina perkara salian ti Allah terus mazkur saha mazkurna nyaeta Gusti Allah geus teu ningali bisana urang kitu lah bahasana geus teu ningali bisana urang geus teu ningali ieu daekna urang geus teu ningali ieu pinterna urang ngan aya Allah anu minterkeun ta ieu hate teh geus teu ningali makhluk berarti panah ti makhluk ngan aya Allah hungkur ta eta teh aya dina wilayah zikir ma'al ghaibah disebutna geus teu ningali makhluk anu bisa geus teu ningali makhluk anu beunghar geus teu ningali makhluk anu pinter geus teu ningali makhluk anu kaya raya tapi ngan aya Allah hungkul anu goni tapi ngan aya Allah hungkul anu wujud tapi ngan aya Allah hungkul anu kidam anu bako anu kudrat anu irodah ngan aya Allah hungkul eta aya dina situasi zikir ma'al ghaibah eta tos lebet kana sir urang rasa urang Allah eta nuju tajalli dina diri eta jelema ku ngagunakeun sifat Ar-Rahman Ar-Rahim naon sababna eta jelema bager ka diri kuring lain eta jelema nu bager tapi Allah tajalli ka eta jelema ngagunakeun sifat Ar-Rahman sareng Ar-Rahim leungit jelemana leungit eta berehanana leungit welas asihna jelema ngan aya Allah hungkul anu Ar-Rahman sareng Ar-Rahim zikir ma'al ghaibah eta namina subhanallah tuh nya geus teu ningali makhluk deui eta teh pan berarti anu diinget ku urang teh waktu zikir teh eta mazkur disebutna biayapna kalayan pana si jalma hatta aniz zikri sehingga tina zikir malah mah poho dina zikirna oge poho kuring teu keur zikir malah henteu ngucap ieu teh henteu ngucap la ilaha illallah hate langsung Allah sadayana gitu Allah anu kudrat manusia mah henteu kudrat Allah anu irodah makhluk teu ngabogaan daek kitu dah bahasa malah mah heuh keur zikirna ge da poho kana zikirna oge teu ngucap-ngucap acan hatena we nyaksi kana kanunggalan Allah ta eta teh cenah ya geunya cenah ditilaman ku cenah ye eta teh cenah geus aya dina alam ahadi lamun aya geus aya boga rasa kitu tong bebeja ka batur tong bebeja ka batur hanya Allah lah yang tahu arek dina keur wilayah au adna mangga
arek dina keur aya dina ahadiat lamun geus rasa kitu berarti eta urang geus ulah bebeja ka batu ya ge cenah cek guru cenah tapi mudah-mudahan ya urang mudah-mudahan naon-naon anu dijelaskeun ku guru urang ieu teh kalaman oge kurang gitu karena memang ieu perjalanan naon tingkah hate urang menuju hadrat Rabbi ieu teh tandana makbul syaratna makbul urang teh kudu ngusul urang teh kudu nepi tah ieu teh perjalanan hate urang perjalanan ruhani urang kumaha usul ka Gusti Allah teh prosesna kitu malahan panah teh pan ari panah kan bahasa tadi teh upami tos dina alam ahadiat mah ieu teh urang geus teu inget kana zikir geus teu maca-maca aca malahan panah teh pan tina zikir oge aya dina opat tahapan panah ieu mah sebagai etanya sebagai pengetahuan sebagai pengetahuan panah tingkatanana aya opat tingkat hiji pana anil goya dua pana anin nafsi tilu pana anil zikri opat pana anil tauhid tina tauhid geus pana tuh naon sababna sabab al ghairu hijabun an nafsu hijabun az-zikru hijabun at-tauhidu hijabun tuh zikirna teh nepikeun ka pokok tina tauhidna oge boro-boro tina zikirna komo deui ku makhluk mah kudu geus eueuh ti heula atuh inget ka makhluk dina hudur oge geus eueuh kitu kapahami kira-kira nih sebagai pengetahuan heula nya mudah-mudahan kadaukiang kena mudah-mudahan payasiru maka jadi si jalma eta yakhruju keluar minhu ti itu jalma az-zikru tina zikir min ghairi qasdin tina anu henteu dimaksud kaluar tina zikirna teh eta si jalma anu henteu dipimaksud atuh da Allah anu dipimaksudna teh tepikeun ka makom mahbub ya tadi mah dina geus aya dina alam ahadiyat ayeuna geus aya dina makom mahbub naon kumaha tandana urang ruhani urang geus aya dina makom mahbub urang geus poho kana awal anu dipimaksud ku urang misalkan urang teh ye hayang zikir teh nganyeureurkeun zikir ka Gusti Allah teh kulantaran urang hayang ngusul ka Gusti Allah eta urang poho non tujuan urang waktu keur zikir eta poho karena tujuan hayang ngusul komo karena ganjaran geus poho komo karena pahala geus poho eta teh tah dina pertingkahan kitu berarti situasina urang teh aya dina makom mahbub wahina idin dina nalika kitu yakunu kabuktian saha al haqqu Allah taala eta lisanuhu lisana itu si jalma allazi anu yantiku ngucap itu si jalma bihi itu kulisan subhanallah ieu lamun geus aya dina wilayah mahbub di mana lamun tos aya dina wilayah mahbub kaula saur Allah lisana tuh subhanallah kaula lisana oge anu ngucap berarti lamun eta si jalma lamun aya geus dina aya dina makom mahbub ucap Allah subhanallah mahbub dah dina makom mahbub hartina ucapan teh ucapan Allah ieu dina makom mahbub hayang teh kadinya urang hayang teh mun tos kitu mah moal gagal deui itu moal gagal deui ngucap kun maka payakun lamun tos aya dina wilayah makom mahbub tapi urang moal nepi kana mahbub lamun urang teu dipapai zikir goplah naik kana zikir yakdoh naik kana zikir hudur naik zikir goibah naik kana makom mahbub kapaham teh
mudah-mudahan orang dikersakeun tiasa ieu nya tiasa yakin orang cek tadi teh ieu cek tadi teh cek bahasa guru asal keyeng pasti par lamun hayang payeng hayang pareng kudu kai ayo orang praktek sama-sama jadi cek orang dina keur panah teh dina keur makom mahbub cek orang jadi maka jadi tak perkara naon sababna sabab pain batosa maka lamun nyabok tuh subhanallah saha hadza zakiru ieu anu zikir kana maka bukti Allah eta yadahu leungeuna itu si zakir leungeuna oge leungeun Gusti Allah subhanallah Gusti luar biasa subhanallah mata hati-hati upami kajalmi anu tos aya dina makom mahbub hati-hati allati anu yabtisu nyabok itu si zakir biha kana itu lati wa in sami'a jeung lamun ngadenge itu si zakir kana kabuktian Allah eta sam'ahu pangdengena itu si zakir bi non alladzi anu yasma'u ngadenge itu si zakir bihi ku itu ladi baheula pernah ngadangu teu cokolot baheula engke majang tahun 2000 kaditu katingali ngan kadenge sorana tapi wujudna teu katingali kabuktiannya naon HP HP ieu babaturan mangomong di Jakarta nepi ka Ciberem kalong sorana tapi wujudna teu katingali tapi ieu mah beda lamun si jalma geus aya dina makom mahbub pangdanguna eta si zakir atanapi anu zikir dina wilayah makom mahbub maka anu ngadenguna we Gusti Allah matakan hati-hati lamun ngomongkeun ka jalma anu tos aya dina wilayah makom mahbub piraku urang teu hayang kitu subhanallah karena Allah ngadangukeun hati subhanallah Gusti nu agung mun ngadenge oge eta si jalma anu tos tahapan zikirna dina makom mahbub maka eta pangdangu Gusti Allah pangdanguna oge pangdangu Gusti Allah eta teh singkade bisa nu ngomongkeun manehna sok sanajan jauh atanapi ngaharewosan misalkan ngomongkeun lamun ka jalma keur aya dina makom mahbub kadanguan singkade kadanguan maka ngadenge eta si jalma teh soalna tatos janten pangdangu Allah ayeuna HP-nya ayeuna mah tapi lamun kajalmi anu tos aya dina makom mahbub geus teu ngabutuhkeun HP misalkan Kang Eman ka dieu geus boleh kadengieun ayeuna di mana di sawah we makom mahbub kucuk hadir aya naon cenah ang kenahan ye oh cenah tidak digerok boh sama makom mahbub tandana kitu makom gitu. Jadi geus teu ngabutuhkeun urang meuli kuota, geus teu meuli urang Telkomsel geus teu kudu meuli sana kitu. Matak cekolot baheula kabuktiannya eta isukan mah cenah bakal kadenge sok sanajan naon, sok sanajan anu ngomongna teu katingali. Tuh. Oh ayeuna mah HP ayeuna mah. Tapi na eta anu sajatina, anu sabenerna eta teh kujalmi anu aya ke dina makom mahbub mah eta kitu. Ngomongna di Jakarta dugi ka Ciberem kalong nyariosna di Tasikmalaya dugi ka Ciberem kalong kitu maksudna teh buktina oleh gitu jadi aya tingkatan naon tingkatan kertegahan teh terus aya hawatipul hakiki anu harewas hakikat teh geuningan gitu ahwalil qulub teh gitu ari jalmi mah upami tos aya dina makom mahbub eueuh bedana jeung HP tinggal jeng gitu kan. Wa atuh da kumaha eta soalna aya wa in sami'a kana sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Pangdanguna eta si jalma maka janten pangdangu Allah. Upami tos aya dina makom eta. Sakedatinya wa hadhil ma'alim. Nah, ieu kesimpulanana.
tah ari ieu pirang-pirang anu dikanyahokeun wal maroki jeung pirang-pirang anu ditaekeun eta la ya'rifu henteu nyahoan hakikataha kana hakikatna itu ma'alim jeung maroki saha illa salikuna angin anu saruluk angin jalmi anu suluk anu bakalan naik kana tingkatan anu ditataan tadi anu tos ditutur. Tapi hari umum nama pan biasa nama ngalelece ieu teh ngalelece lah ngahayal cenah luhur-luhur teuing ngahayal teh kade ulah nyaritakeun cenah ulah nyaritakeun rop-rop mustawan kobakausen awad kade mah eta mah pan lain-lain urang cenah lain makom urang ulang mah jalma biasa atuh eta mah atuh cenah eta mah perjalanan makom wali gitu makom pan wali pan jelema meureun urang ge jelema atuh pan Allah ngagaduhan sifat kudrat kudratna Allah kumaha teu nyela-nyela kudratna Allah bako kudratna Allah kumaha kidam matakan urang bener kudu ngaji ieu ngaji sifat-sifat anu wajib di Gusti Allah supaya ieu hate henteu mangmang ka Gusti Allah bahwa Allah teh wajib cek akli naon ngagaduhan kudrat naon kudrat teh bisa mampu kawasa ngayakeun jeung nu ngeuweuhkeun sakabeh perkara anu mungkinul wujud sakabeh mungkinul wujud mah eta teh salian ti Allah mah Allah kawasaeun pira ge saur Allah naon urang hayang musyahadah leuwih ti kitu Allah mah kersaeun naon sababna contona Allah ieu ngadamel bumi jeung langit teu dekol-dekol acan ceuk Allah kun payakun jadi maka terjadilah kitu kade tong mang urang moal cenah eta mah panjamanana kitu nya kana wilayah kos kitu mah kecuali para salikin dina ieu illa salikuna angin anu saruluk matakan sing laras-laras jadi salikin nuntut ilmu na moal nempikeun ka wilayah dinya cenah geuningan kecuali para salikin anu tepi hakikatna nu ngalaksanakeun taroki jeung suluk atawa ma'alim jeung maroki bray we kadituna kamalakut jabarut rop-rop koba kawasen au adna moal kapanggih kecuali ku salikin wajdanan kalawan manggih wal ulama'u jeung ulama imanan tingkahna iman wa tasdikon jeung ngayakinkeun atanapi ngabenerkeun kumaha cenah aya lamun aya dina tingkatan ulama ulama mah henteu manggih tah ulama mah henteu manggih ngan nepikeun kana iman we ulama mah matakan nang ngajelaskeun hanya perkara iman ulama mah nepikeun ka tahapan ma'alim jeung maroki mah moal manggih kadinya moal tepi moal manggihan kecuali para salikin tingkatan ulama mah can kapanggih kana nuril haq can kapanggih ngan geus iman ulama ge geus iman tur ngabenerkeun eta ulama teh kana bener ayana tajalli kana nur zat Gusti Allah bener cenah eta percaya kuring mah ayana tajalli ayana musyahadah ka Gusti Allah tapi kekeh eta teh wilayahna moal waka manggihan nuril haq sehingga eta ulama can jadi hukama eta dina golongan ulama mah kitu ai tina golongan salikin mangke teh jadi wasilin terus kadituna jadi arifin wasilin ge arifin sabenerna tapi arifin ibtida kitu bahasana matakan ulama mah can manggihan kana nuril haq kecuali eta ulama tos janten hukama matakan ayat tingkatan ukola ayat tingkatan ulama ayat tingkatan hukama kitunya ukola sanajan can musyahadah atanapi tajalli ka Gusti Allah eta ulama tapi tos ngabenerkeun kana ayana nur zat lolobana pan teu boro-boro ngabenerkeun nya lolobana mah boro-boro percayaeun ulama gitu boro-boro aya cita-cita hayang wusul dina ibadah ka Gusti Allah nyukruk ilmu nage embung dan naon kahijab kudu lamil wujud naon pinter dina bidang-bidang babagan ilmuna mantek maani bade bayanana kitu nya henteu dinaon teu didasaran ku katauhidanana
paya ka mangka singsieun anjeun tah ieu pesen natik musannif wa takdziba ku ngabohongkeun bisayin ku hiji perkara min zalika tina itu mazkur patah luka maka ruksak anjeun ma'a halikina sarta nuruk sakabeh kade ieu urang teu percaya atawa ngabohongkeun kana proses lempang hate ka hadrat Allah anu tos ditataan tadi teu percaya misalkan ayana rob-rob qoba kawasan au adna teu percaya ayana musyahadah teu percaya ayana tajalli maka eta mah naon nu hatena mah mahjub poek hatena dikunci hatena ku Gusti Allah naudzubillah teu percaya bahkan ngabohongkeun kana ayana musyahadah boro-boro hayang musyahadah na oge nyucuk ilmu hayang ngusul ka Gusti Allah na ge henteu wala makana samang-samang sakabuktian saha al muridu si murid eta rubama yastabaidu terkadang ngitung-ngitung jauh itu si murid al wusula kana tepi ila zalika kana itu ma'alim jeung maroki kade cenah eta ilmu eta mah lain ilmu bangsa manusia biasa eta mah ilmu anu bangsa wali eta mah urang mah moal kataekan ku bangsa urang mah sing kade tah sing kade urang ulah boga sangkaan kitu naon sababna nahahu maka nyegah musannif biqaulihi kalawan dauhan musannif wa ma zalika henteu tah ari anu ngausulkeun si murid alallahi ka Gusti Allah bi ajizin anu hese tuh geuningan teu heseun mungguh Allah mah teu hesaeun pirage hayang musyahadah saur Gusti Allah sok sanajan leuwih ti kitu oge Allah mah mampuheun di mana Allah pan ngagaduhan sifat kudrat mustahil apes li annahu sanyanana Gusti Allah eta qadirun anu kawasa ala kulli syai kana saban-saban perkara tuh pan geuning peristiwa Isra Mi'raj oge anu tumiba ka Kanjeng Rasul ti Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa terus Mi'raj ka Sidratul Muntaha tepikeun kamu kalamah musyahadah sareng Allah eta teh di perjalananna teh kumaha menghasilkan waktuna teh eta Kanjeng Rasul eta tempat ebogna can tiis acan haneut keneh Kanjeng Rasul tos aya eta teh dina nggon eta tuh geuningannya pan lamun cek hukum adat mah ti Masjidil Haram tepikeun ka Baitul Maqdis teh eta teh bisa naon ditempuh ku perjalanan nganggo onta sabulan bulak-balik oge jadi 2 bulan ari ieu aya katerangan saur Kanjeng Rasul ti samemeh eta naon tiis pangebogan kaula geus aya deui dina eta pangebogan tuh nya geuningan Allah upami Allah tos ngadohirkeun Allah tos ngabainatkeun kakawasaanana atuh langkung ti kitu bah Allah ge tiasaeun langkung ti kitu ge Allah mah kersaeun langkung ti kitu oge Allah mah kawasa mampu bisa da Allah sadayana oge anu ngagaduhan sadayana perkara li ghairillah berarti makhluk eta kagungan Gusti Allah Fa'alal muridi maka mistika si murid al qiyamu bil asbab ngalakonan kana pirang-pirang asbab minallahi jeung eta ti Gusti Allah al wusula ari tepi warabul hijabi jeung leungitna hahalang misti ieu ka urang para salikin misti naon misti ngagarap kumaha ngagarap urang luruskeun naon ikhtiar luruskeun niat sampurnakeun ikhtiar ku ngajalankeun mujahadatun nafsi kitu bahasana mujahadah jeung riyado ulah epes meer ulah leutik hate lamun urang ngaluruskeun jeung nyampurnakeun ikhtiar insyaallah eta asbab eta teh ngajadikeun wasilah ngajadikeun tanda urang bakalna ditarima atanapi usul ka Gusti Allah pandi dia oge fa'alal muridi maka misti kasih murid al qiyamu bil asbabi ngalakonan kana pirang-pirang asbab tuh usaha urang kuluna
minallahi jeung eta ti Gusti Allah al-wusula ari tepi warabul hijabi jeung leungitna hahalang. Tuh geuningan mun kayang pasti pareng, mun hayang pareng kudu kayang. Kitu bahasana. Tingkatkeun mujahadahna, terus tingkatkeun oge riyadohna, tingkatkeun urang amal ibadah urang. Beda ti batur, maksudna beda ti batur teh secara kualitas jeung kuantitas eta urang kudu naon? Kudu leuwih tina ti batur. Nganana ge salikeun, khusus urang kitunya. Terus dina pemahaman-pemahamanana, dina ilmu-ilmu syariatna, rukun salat, syarat sahna salat, sok urang sampurnakeun supaya urang lebih paham. Terus dina bacaanna urang geus sampurna, taekeun urang kana makna supaya urang daukiyah dina makna nalika urang ngucapkeun misalkan takbir keur dina salat, ngucapkeun urang alhamdulillah, ngucapkeun urang takbir, ngucapkeun urang tahmid, daukiyah urang dina perkara eta, terus hate bisa lempang sehingga usul ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana ieu urang keur ikhtiarnya, keur ikhtiar naon ku ngajalankeun urang ngaji, ku ngajalankeun urang mutalaah atanapi ta'lim di majelis ta'lim. Mudah-mudahan urang ieu sing ngajantenkeun wasilah lungsurna pitulung Allah Subhanahu wa taala sehingga urang diwusulkeun ka Allah Subhanahu wa taala ku Allah, sehingga urang dilancarkeun urusan jeung dihasilkeun pamaksadan urang sadayana, sehingga urang himmahna urang kuat, himmah wusul ka Gusti Allah, ibadah urang dimakbul langsung dimakjur ku Gusti Allah. Dipayunan Allah urang sing janten kakasih Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun, nyuhunkeun dihapura bilih seueur kalepatanana boh dina logatan kitabna atanapi dina penjelasan surahanana abdi nyuhunkeun dihapunten ieu samata-mata tanda kabodohan ti jisim abdi. Atuh saumpamina aya leresna ieu mah fadl ti Allah Subhanahu wa taala, nyaksri eta tanda bageurna Allah dina wengi ieu ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing kenge ilmuna pe ilmu anu bermanfaat dunya sinareng akhiratna. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala Ahmad, salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Salli wa sallim iman ala Ahmad, salli wa sallim iman ala Ahmad wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya, mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocobat tina pancabaya sinareng
coba. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.